Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Mangga tiasa dibuka surah Ali Imran ayat 80. Ayat 80 hiji dugi ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyina lama
Ingatlah akhadallahu, tatkala Allah mengambil mitsaqan nabiyina, perjanjian dari para nabi. Lama ataitukum, tatkala aku mendatangkan kepada kalian min kitabin wa hikmah, dari kitab dan hikmah. Summa ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang utusan, musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan terhadap apa-apa yang bersama kalian. La tu'minunna bihi, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman dengannya. Wala tansurunnahu, dan kamu sungguh-sungguh akan menolongnya. Qala, Allah berfirman, a'aqrartum, apakah kamu akan mengakuinya? Wa akhadtum, dan kalian menerima ala dzalikum isri, perjanjianku atas hal itu. Qalu, mereka menjawab, aqrarna, kami semua mengakuinya. Qala, Allah berfirman, fashhadu, maka saksikanlah oleh kamu, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersaksi pula bersama kalian. Paman tawalla, maka siapapun yang berpaling, ba'da dzalika, setelah hal itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Apa ghairu dinillah, apakah kalian selain agama Allah, yang guna yang kalian harapkan, walau aslama, padahal hanya kepada Allah berserah dirinya, man bis samawati wal ardh, siapapun yang ada di langit dan di bumi, tom'an, secara sukarela, wa karhan, dan terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Iwan Imam rahimahullah, ayat 80 hiji dugi ayat 83. Tema anu dibahas ngeunaan mitsaqul anbiya, usi perjanjian para nabi sareng Allah. Ternyata Allah sareng para nabi itu ngadaman hiji perjanjian nu teu kenging diruksa. Ai manawi teh perjanjian teh jalmi ka jalmi euy, kesepakatan anu kedah dilaksanakeun. Ternyata aya dalilna oge keteranganna ti Allah. Geuningan Allah oge ngadamel perjanjian sareng para nabi. Nu tantos ieu teh teu diraksa para nabi. Magi janji ieu disebutna mitsaq. Satu janji yang harus disepakati dan dijaga perjanjian itu. Malianan ke disebutna upami ngaruksak perjanjian ieu disebut zaman pasek. Ari pasek teh bengkok, aya diurang dengan alat pasekon. Pasekon teh kan telompang ya, ngikunya pasekon teh itu bahasa Arab itu alat pasekon. Pasek bengkok pasek. Jadi orang yang berpaling dari perjanjian ini itu termasuk orang yang fasik.
tah naon kinten-kinten eusi perjanjian Allah sareng para nabi anu kudu dijaga teh. Tadi dia Allah disebutkeun wa id ahadallahu mitsaqan nabiyina. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Lama ataitu min kitabi wa hikmah. Ketika aku mendatangkan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Itu ngalakukan sah. Ngadugikeun kitab sareng hikmah dan teu langsung pasti Jibril. Namun aya nabi anu teman gelarna teh kalimullah. Kalimullah teh yang diberikan kesempatan langsung berdialog dengan itu Nabi Musa. Disebut Nabi Kalimullah. Mereka para nabi teh kan gelar masing-masing. Nah, teman sebutan karena sebab yang jelas sebutan seperti Allah. Ayah Khalilullah, kekasih Allah. Teman Nabi Ibrahim. Kalimullah itu Nabi Musa. Jadi gaduh sebentar. Abul Basar itu Nabi Adam, bapaknya para nabi. Oke ayat Khatamul Anbiya, penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW. Nah, ieu kitab sareng hikmah teh dipaparikeun ku Allah ngalakuan para Jibril. Nu mana tugas para Jibril teh menyampaikan percis apa yang Allah sampaikan. Teu dikirangan, teu dilangkungan. Sakitu-kituna dugikan dina keterangan malak Jibril teh jam-jamna jam-jam. Tapi palawagi da ieu mah wilayah imaniyah. Ari teh cara jam-jamna siga papaton, siga manu, siga kapal yang malaikat tong ditasawurkeun da moal aya tiasa. Namun iman bahwa jam-jam para malaikat Jibril utamina seueur bisa jam-jam. Ya kan tiasa melintas dimensinya, dimensi ilahiyah nu mana malaikat itu tiasa langsung dialog sareng Allah. Oke tiasa manusia karena dimensi urang, dimensi manusia. Ya kan gaduh naon namanya kemampuan siga kumaha. Bisa mata-mata memang kekuasaan Allah. Umawi kitab sareng hikmah kumaha Jibril dipaparikeun dialog kitu nya kitu. Teh perjanjian kalabat ngadugikeun ge perjanjian udah disepakati. Kumaha perjanjian udah disepakatina? Tah engke para nabi sareng rasul itu bakal saling membenarkan. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Tuluy salawat teh geus dipaparinkeun kitab jeung hikmah ka arajeun saha ieu teh para nabi musa acana, para rasul musa memehna. Engke kan suping deui rasul anu salajenna musaddiqun lima ma'akum. Nu mana Rasul datang ke arajeun teh ngabenerkeun perkara nu marangan anjeun. Jadi syariat Rasul ieu dibenerkeun dilereskeun ku Rasul salajengna. Syariat Rasul salajengna ieu dibenerkeun deui ku Rasul setelah terus we. Itulah yang disebut dengan musaddiqun lima ma'akum. Maka konsekuensina la tu'minuna bihi wa la tansuruna. Arajeun kudu bener-bener sungguh-sungguh iman jeung nulungan Rasul sampeyan. Emang kene panginan para waginya. Ali Rasul pertama mah sanes Nabi Adam, tapi Nabi Nuh. Upami nabi pertama Nabi Adam kan gitu. Naon bentenan Nabi sallallahu Rasul terus dibahas dulu.
Di antarana ari nabi mah gaduh syariat terkhusus untuk nabi dan umat di masanya. Ari rasul mah syariatna berkesinambungan antar rasul setelahna. Tah engke naon intina esensina risalah Allah terus berkesinambungan antara para nabi. Dari secara ritual ibadah mungkin aya perbedaan. Contohnya saum. Sanes umat Nabi Muhammad unggul, Pak, saum teh. Gini kan di zaman Nabi kita aya saum. Seperti itu. Lanjut di zaman Nabi terus aya saum pakai bahasa ukur dina Asyura. Itu orang-orang di zaman Nabi Nuh disyariatkeun ku Nabi Nuh sebagai bentuk syukur disalamatkeun tina anggeul-anggeulna parahu nalika aya banjir bandang gitu. Terus aya syariat saum. Namun cara saumna tong ditaroskeun sabaraha jam, ditabuh sabaraha, entos beda. Tuluy cenah ari di zaman Nabi Nuh aya tarawih, tong naroskeun kitu. Dan beda syariat. Aya tajil tuh, ya aya bener beda jeung urang, kan tajil boga saum. Itu tiap syariat ritual ibadah mungkin ada perbedaan. Tapi intisari itulah intisari esensina risalah para nabi naon. Nah, di dalam tafsir Al-Munir disebutkeun li anna risalatan wahidah. Jadi risalah para nabi mah hiji. Risalatul Islam, risalah agama Islam. Jadi ulang apa? Islam itu agama para nabi. Ari eta cara Nasrani Yahudi mun pami ngakui mah ieu syariat para nabi teh Islam. Ari Islam mah hartosna berserah diri Islam. Sumrah diri ka saha? Ka Allah. Katut karena aturan-aturan Allah. Maka orang Yahudi Nasrani pami mengakui risalah para nabi itu syariat Islam, yang pasti ngajalankeun Taurat di masana. Moal bedego itu juga Yahudi. Kalabat kaum Bani Israel di zaman Nabi Isa ngalaksanakeun Injil, risalah Islam moal bedego karena isi Injil. Tak kesuping deui kitab Al-Quran, risalah Nabi Muhammad, iman karena risalah Nabi Muhammad, itu risalah Islam. Tetap jami-jami anu jujur mah karena kailmuanna pasti bakal menerima bahwa risalah dari Allah itu antara para nabi sama. Namanya risalatul Islam, yaitu agama Islam. Tangke iwat iman naon agama Islam intina dina agama Islam tauhidullah eta ngaesakeun Allah Subhanahu wa taala. Itu inti lapisan dina risalah Islam. Ngomongin dia aya nabi musaddiqun dibenerkeun ku nabi setelahna. Subingil enggal musaddiqun kedah kitu perjanjian para nabi itu. Nah, iman rahimahullah dina keterangan riwayat Imam Ahmad disebutkeun ari jumlah nabi teh dugi ka 124.000 jumlah. Jadi 125. Sabaraha? 124.000. Seueur berarti kan nabi stadion. Pinu itu seueur dari mulai Nabi Adam dugi ka Nabi Muhammad. Berarti kan ieu disebut nabi teh naon? Nabi teh sebutan khusus kanggo jalmi nu nyandak berita nabaun. Nah, eta para ulama. Jadi nabiun itu adalah sosok jalmi nu nyandak berita nabaun. Ayat Al-Quran surat An-Naba. An-Naba itu berita besar.
Maksudnya sosok jalmi nu nyadak berita nabaun teh adalah berita yang sifatnya wahyu. Gitu disebut nabi. Iya mah sanes kenging diajar gitu. Tapi karena Allah dipilih jadi para nabi. Numawi nabi mah pembawa berita nabaun, berita-berita sifatnya wahyu ilahiyah. Jumlahnya 124.000 nabi. Berarti kan kurang disimpulkan kia nabi ieu, benerkeun nabi ieu kan terus begitu. Logika jumlahnya 124 sosok nabi. Orang iman ka Rasulullah bergaya hadisna. Tah Nabi Muhammad teh khatamul anbiya. Dina keterangan penutup para nabi. Allati la nabiyya ba'da, yang tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi dikunci oleh Nabi Muhammad, nabi terakhir. Paminta ayat istilah khatamul anbiya wal mursalin itu pasti bakal aya di nabi setelah Nabi Muhammad. Mata istilah khatamul anbiya wal mursalin mah kanggo Nabi Muhammad khusus. Mereka kan para nabi terus saling berganti masa. Menjadi pelita untuk umatnya masing-masing. Di zaman Nabi terus mereka 124.000 itu. Tapi Muhammad adalah yang atas penutup para nabi. Mata lamun aya nama nabi atas bohong. Mana aya penutup para nabi? Ya seueur. Aya tukang cukur apa jadi tukang loteng mungkin tembus mustahil, aya oge lian edan kan malaikat, wah itu luar biasa. Jadi memang terus diprediksi berdasarkan kacamata wahyu bakal ada orang-orang dajjal itu. Ada orang mau salah dia memahami dajjal teh naon? Makhluk anu jorongkah. Dajjal teh aya dua. Aya dajjal shagir, dajjal alim. Ari dajjal alim teh naon? Dajjal bijil, pendusta bijil yang mengaku jadi nabi, itu dajjal kecil. Dajjal shagirun, dajjal kecil. Kitu elek palatih ngaku jadi nabi. Dan tidak akan lahir dajjal besar tanpa diderogi oleh dajjal kecil. Tak kayak dajjal kabir asli dan badana. Dia mah tidak mengaku nabi, ngaku Tuhan tah eta dajjal badana. Anu ke bakal dibunuhna ku Nabi Isa dajjal kabir mah gitu. Jadi kalau di sadaya orang kada kapaham para nabi itu jumlah rasul itu saling membenarkan. Itulah perjanjian Allah dengan para nabi. Tak kalau ditaros ketika para nabi teh aqrartu wa aqadtu ala dzalikum isri, ngakui moal terima moal geus apal kitu kana perjanjian mula teh. Yang mau tidak mau itu dah bisa di perjanjian. Qalu aqrarna. Para nabi ngawalar abdi sadaya kita memilih ditraikeun ya Allah ngaku nampi siap ngajagi karena eta perjanjian. Tak Allah dicepeng kita perjanjian. Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka itu saksikeun para jenderal. Saksikeun geus mengakui ge mah. Wa ana ma'akum minasyahidin. Kula ge jadi saksi dengan itu. Jadi ieu teh janji nu kedah dijaga. Jadi ulah we aya nabi cek nabi sallallahu alaihi wasallam bohong teh kitu. Pasti harus dibenarkan. Nabi sallallahu kamari masalah tong kitu teh biasa gitu. Harus diakui kebenaranna. Cobi para sadaya berarti aya seperti mata rantai ulah enggak. Tiap nabi nyambung gitu terus nugrah dijaga pamili dustakeun bae ganti di mata rantai tak dikunci Nabi Muhammad dina Bukhari aya tabiat seperti riwayatkeun masali wa masalul anbiya'i qabli sallallahu
tamsil perumpamaan diriku dengan para nabi sebelumku kamasali rojulin banadaron, seperti jalmi nu keur ngabangun hiji imah fa azmalahu wa ahsanahu. Orang itu keur ngabangun rumah teh di hade-hade imah. Jadi mana-mana dia bapak ibu nu ngabangun bumi mah jadi saya. Moal mungkin di awon-awon, di mana terasna, di mana ruang tamuna, di mana dapurna, pawona di saya saja. Dikawin interior, sareng eksterior, di saya saja. Pak asanahu asmanahu, gitu saudara. Ternyata nalika jalmi Pak asanahu amalahu teh, ternyata ayah di sudut pijawiyatil dar itu, di sudut rumah itu ada satu bagian ubin yang belum terpasang. Jadi satu mahasae tohaga wawang bangunana naon hade tagog lah gitu sae sagala robina, tapi di ujung bangunan rumah itu aya hiji ubin eta hal rucan kapasang. Nah, saudara Nabi, wa ana alaminu, dan aku ini adalah seperti ubin yang melengkapi kekurangannya. Katanya kepala wali. Jadi para nabi teh jumlahna seueur teh sadayana nyadak salah ya. Tapi can sampurna. Saat diutus Nabi Muhammad gitu. Seperti gambaran tadi, bumi nu sae tohaga gagah indah, anggar we ubin hiji mah da sampurna eta. Aya nu can beres gitu. Bagian finishing bereskeun. Mami kai wa iman rahimahullah, kalimat wa ana alabino, aku adalah ubin yang belum terpasang itu, plak dipasangkeun ubin eta. Nabi Muhammad aya antos bumi teh sampurna. Teu banyak tambahan sagala. Geus sampurna teh aya we dikakat teh dikurangan, ditambahan ulah. Jadi tinu sae kalarang saku teh. Pan aya jalmi nu gaduh pengakuan naon sebatna teh ada mugi mah sae. Lamun sae makan di zaman Nabi geus dilakukeun ku Nabi atuh. Justru matak tadi dilakukeun ku Nabi jeung para sahabat teh cantan sae teh perkara. Matak sar Imam Asy-Syafi'i siksa anu memandang perbuatan bid'ah adalah suatu kebaikan, maka dia mengakui sebenarnya hati kecilnya bahwa Nabi Muhammad itu sedang mengkhianati risalahnya. Pak Nabi Muhammad terus menjelaskan sampuratina syariat Islam. Heu merasa ingin lebih pantas, lebih afdal cekurang, berarti kan menyangka Nabi Muhammad teh can afdal lah. Pajarkeun teh cenah meme salat teh cenah kudu babacaan heula. Me husnul hiji kudu mantep niat. Matak diucapkeun niatna. Terang pun niatna naon? Usolli fardhu dhuhri berjadi salat subuh. Sepi fardhu dhuhri. Da apa eta tiba-tiba? Usolli fardhu dhuhri, di salat asar, di salat maghrib. Usolli fardhu dhuhri. Cenah ieu teh niat. Oh, niat terang. Makanya kudu diucap. Apa teh niatna? Mana dalilna? Teu aya cenah iman jeung urang we kanggo mantepkeun tah tiasa kitu. Mari kita ayat contoh saran dalilna takada contohnya. Dua, anu teu sholli saja. Naon? Anu bismillah. Komo tahu bisa digoda ku setan. Sini kayak dalilna salat we digoda. Jadi tersadar telaras terdapat gitu. Ngadoa meme salat. Tos sampurna. Kode diutusna Nabi Muhammad. Apa sih gitu? Nah, iman rahimahullah janten wayahna pashadu wa ana ma'akum minas syahidin. Ieu jadi teh kada direksa, kada dijaga. Terus disampurnakeun. Paman tawala pada dalika
ulaika humul fasiqun. Nah, soal Allah ngancam saha nu ngabalieur soal tina sabada hal eta teh nu mana perjanjian itu dibuat fa ulaika humul fasiqun, maka maranehna kagolong kaum anu fasik. Jadi inilah pendosa kena dicepang kuat-kuat. Nah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan apa goiro dinillah yang guna. Nah cenah aranjeun teh miharep agama selain agama Allah dina hirup teh sedengkeun mungkak mantenna Allah saha bae oge bade di langit bade di bumi sadayana sumrah diri tau'an wa karhan bade eta mah sumrah dirina karena memang sukarela sadar diri gitu kan tanpa unsur paksaan atau wakaran merasa terpaksa sumrah dirina. Jadi kieu istilah nama teu aya hiji ruang alasan urang bade ngabalieur dina kekuasaan Allah. Sadayana ge urang kudu sumrah diri ka Allah. Eta mah kudu sadar diri urang teh atanapi ngarasa horeangnya kudu sumrah diri ka Allah. Jadi tauan wakaran teh tidak ada ruang bahwa ini merupakan ketetapan Allah. Nabi kayak kieu dina dalil aya dina tafsir na para bisa teh. Jangan ku bedegong-bedegong teuing bisa dicare gitu. Sidik diciptakeun ku Allah gitu. Dirisian ku Allah gitu. Diatur dijaga ku Allah gitu. Tapi bedegong ada cita-cita aya ka surga kan gitu. Kumaha itu? Wayana eta jalma jadi ahli neraka. Nah, dina riwayat Anas bin Malik aya hadis ieu Bapak Ibu sadaya. Kamu pangeusi ahli neraka dina poe kiamat diajak dialog. Jadi nu diker disiksa diajak ngobrol. Nu keur diajak ngobrol. Panginten naon? Ieu teh supados menambah karena kanyerina menyesali karena perbuatan. Yuqalu li rajuli min ahli nar yaumil qiyamah, dikatakanlah kepada orang-orang yang menjadi ahli neraka pada hari kiamat. Jadi di jero neraka teh diajak ngobrol. Ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min shay'in akun tamuddan bihi. Diajak ngobrol ahli neraka, ditaros kieu. Maraneh da kasar ahli neraka. Boga naon di bumi teh, boga naon sahebat kumaha di bumi, rek boga aset, rek boga naon, rek boga naon dipemilik parajeun di muka bumi teh, sok cenah sok ngobrol teh, jadikeun cenah penebus karena ieu siksaan anu kacida pisan banget di jero neraka. Erek gitu. Jadi baheula aranjeun boga harta naon, boga aset naon keur di dunia sok ketemu dijadikeun tebusan. Mun anjeun hayang bebas dina ancaman nu keur disiksa ieu. Jalma keur disiksa dibibita gitu. Rek moal keluar dari neraka boga naon kitu. Iwatu iman satos kitu payaqulu naam mun sok cenah urang tebus kitu. Jalma di jero neraka teh bibibita hayang bebas dina neraka keur disiksa kitu. Sok boga naon di bumi jadikeun tebusan. Nya cenah dipake tebusan. Jadi kan disiksa ngomong kene jelema teh kitu. Nyarios kene saking hoyong bebas dina ancaman cenah neraka. Fayaqulullah Allah langsung ditadas. Qad aradtu minka ahwana min dalik. Saudara teh kaula boga maksud leuwih enteng. Makanya kudu tina hal nebus urusan siksa jeung tebus sama dipemilikannya leuwih enteng tina hal ieu. Kaula mah da maksud kitu insyaallah. Qad akhadtu alaika fi dhahri abika ada benar-benar kaula geus nyokot hiji
sayan nyaeta perjanjian arah tong nyakutukeun kaula kunaon bae oge pa abaita illa an musyrika hongan paraneh tabalieur marang kadawang bahasa ngabaikeun jadi we aranya nyakutukeun kaula akhirna anjeun layak disiksa tina jero neraka. Jadi tadi waktu iman naon isi hadis ieu ditampilkeun dina tafsir surat ayat 2. Jadi ke aya jalmi-jalmi anu bade ngakhianakeun perjanjian sareng Allah. Para nabi mah insyaallah dijaga, para nabi perjanjian dengan Allah. Tapi umat nabi aya nu merusak kana janji sareng Allah. Mana janji teh? Ahota alaika bidori abika adam la tusyrika bi syai'an. Jadi tong dirusak kurang antara urang sareng Allah teh perjanjian tauhid gitu. Jadi ulahnya betul. Lamun jalma wani-wani yang kutukeun ka Allah eta teh samisareng ngarusak perjanjian urang sareng Allah. Nawawi wa tayyib rahimahullah aya dalilna surat An-Nisa ayat 8. Allah wa ngahampura dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Atau gitu matan sudah mending dosa teh. Mending zina tong gitu teh. Tong kayak dosa. Dan dosa itu mengakibatkan siksa. Kan dosa syirik mah wah itu dosa numpang badagna wal dihampunkeun ku Allah. Terakhir dari Imam rahimahullah jadi kieu aya bagian pembahasan tina rahim Allah. Kan aya rahman aya rahim. Aya rahman atau dibahas kubur kanya Allah mau beda-beda teuing clear. Iman kafir dipasihan rahmat Allah. Makhluk jami sato naon dipasihan rahmat Allah. Sadayana bentuk kasih sayang. Tapi rahim Allah mah khusus kanggo jalmi nu takwa jeung iman. Ari nu iman jeung takwa aya dosa teu ieu mungkin aya. Nah, jadi ke aya bentuk rahim Allah teh Allah tahu manusia itu berbuat potensi berbuat salah, berbuat dosa. Namun tahapan-tahapan Allah dibersihkan dosa aya. Hiji dosa itu ical dengan cara bita'abudiyah, dengan cara ibadah. Jadi sholat kasolat gitu bapak ibu kedah raos eta teh pembersih dosa. Jadi pami urang sholat teh kedah dilaoskeun sada saeueur pembuat kewajiban eta mah sanes kitu tapi diyakini mudah-mudahan dosa sebenarnya kamu ya Allah dibersihkan tetan sholat wudunya kana dalilna sanes sagayung cai dina hadis tadi sakeclak tiap petrak cibudu mersihan dosa. Betak pami urang wudu apal kana keterangan ieu nikmat wudu. Jadi pami urang wudu teh ya Allah mudah-mudahan dosa tina lampahin lagi. Dosa tina pandangan insan bagi urang wudu. Tapi itu contoh ibadah sebagai pembersih dosa. Itu rahim Allah. Dua musibah. Hanya cenah ahli ibadah pakai jengkar ring ke dalam kanyahal dibersihan entong rasulah ari ke dalam urang mari ambak-ambakan banyak gara-gara MBG karaculan jadi urang mari gitu mah geus takdir mah ajar sababna aya gitu tong rasulah musibah jeung nu iman mah teu aya itu dibersihkan dosa. Tilu naon dosa teh ical kiparan. Jadi aya nu ibadah, aya nu musibah aya kiparan. Ieu mah teu tiasa ibadah dan cara kiparan siga nu sumpah anu nadar. Kami abi sehat, biasana kan geuning kitu. Mun abi sehat, ge terek wajib mudik misalnya. Pancageun arek masjid
eta we nya domba teu mancing kudu munding dan ada teu dilaksanakeun Pak wayahna dosa kimparan atau kimparan jadi teu tiasa ku istighfar sugan we cenah teu cios sadar ku istighfar teu tiasa Pak kudu ku kimparan sugan ya terus ente teh saum 3 hari terus contoh Ramadan musibah Nabi cenah salah sedikit pojok kan pojok-pojok urang sareng urang tahun carek pan terus saum dicarek kalau urang teh Allah atuh inget bae dah halal dosa cenah urang modoan teu mancing urang kupidiah teu tiasa eta mah dosa saras minjem pojok ke Ramadan kelesian eta mah kudah kiparan pada sana naon kiparan aja saum 2 sasi berturut-turut boro-boro 2 bulan sabulan teh kuat batak atuh tong benego batak memperdagangkan emas hayat teu aya cenah diperdagangkeun wayahna masihat mam 60 miskin wayah jadi salah bener geus kitu tuh da wayahna kiparan kudu diberesan itu contoh dosa yang hilang dengan kiparan maka obat aya dosa teh leungit teh ku tobat dosa naon teh nya syirik jelema nu dukun bolak-balik umroh teu bisa leuwih kitu rek umroh 5 balen tiap minggu syirik nu dukun moal leungit dosa kudu ku tobat gitu eureun dina nu dukun eureun dina pamusyrikan tapi cenah kacil karena itu teh ka Cipatu Jambe itu ka pamijahan milarina dari ecen taros eureun gitu teh apa nabi umroh teu bisa ku sedekah teu maci tobat syirik begitu aya oge kitu dosa teh nu teu ical karena itu naon nya eta mah kumaha Allah we ke kersane Allah diseuseun dibersihan tina seuneu neraca mata auzubillahi min dzalik urang kada semangat dina dosa paulai kaumul fasiqun entong abalieur pilih kagolong jalmi anu fasik rumawi perjanjian ieu urang